Wilujeng enjing murang kali sedayana, murang kali kelas 1, kumaha kabarna? Sehat? Hatur nuhun. Dinten ieu Pak Irwan patepang deui tina pangajaran bahasa Sunda. Tapi ayeuna pangajaranana tos lebet karena pangajaran kedua. Pangajaran kedua. Tapi sateacana Pak Irwan bade masihkeun heula materi anu sateacana emut keneh teu? Anu lagu teh atanapi anu kawih teh. Spor heula nya. Kumaha? Ayo urang sasarengan. Pandangan katuhu diacung-acungkeun, pandangan nu keisa diacung-acungkeun, pandangan nu dua diacung-acungkeun, gupayan batur. Nah, eta ayeuna PJJ Bahasa Sunda bade ngalangkungan video pembelajaran anu bade ku Pak Irwan disangakeun. Mangga ieu videona. Nah, anak-anak, Pak Irwan sekarang akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu materinya pangresep. Apa itu pangresep? Pangresep artinya hobi. Pak Irwan tahu pasti kalian punya hobi yang bermacam-macam. Nah, sekarang Pak Irwan akan berikan contoh hobi-hobi berikut ini. Nah, pangresep yang pertama yaitu sasapedahan atau bermain sepeda. Nah, contoh yang kedua adalah main bal atau bermain bola. Siapa yang suka bermain bola? Nah, contoh hobi yang ketiga ini adalah ngojay atau renang. Pak Irwan yakin semuanya pasti suka dengan berenang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang materi pangresep? Pangresep itu artinya hobi. Sekarang Pak Irwan akan berikan beberapa tugas di Google Classroom. Silahkan kalian masuk ke Google Classroom dan kerjakan tugas yang Pak Irwan berikan. Terima kasih. Hatur nuhun.